Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng Ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hidup kungsi maca sajak. Kumaha rarasaan hidup sabada maca eta sajak teh. Sabenerna mah sajak teh sarua halna siga puisi. Tah dina video ieu urang medar sasarengan ngeunaan sajak, kumaha ciri-cirina, naon wae unsurna, naon wae strukturna, jeung sajabana. Kalian pernah membaca sajak? Bagaimana sih perasaan kalian setelah membaca sajak tersebut? Sajak itu sama halnya seperti puisi dalam karya sastra Indonesia. Nah, pada video ini kita bahas secara bersama-sama apa itu sajak, bagaimana ciri-ciri sajak, apa saja unsur sajak, struktur sajak, dan sebagainya. Naon sih sajak teh? Sajak dina sastra Indonesia teh sarua halna siga puisi. Apa itu sajak? Dalam sastra Indonesia, sajak sama halnya dengan puisi. Wangenan sajak eta sorangan teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun basa atau ugeran. Sajak adalah salah satu karya sastra dalam bahasa yang terikat atau memiliki aturan. Ciri-ciri sajak. Nu kahiji, sajak teh ditulisna dina wangun ugeran, tapi tepati ka uger ku patokan atawa patokan jumlah engang pada lisan jeung pada. Ciri dari sajak yang pertama adalah ditulis dalam bentuk yang memiliki aturan, tapi tidak terlalu terikat oleh aturan seperti jumlah suku kata, baris, dan juga bait. Ciri nu kadua nyaeta karya sastra sampeuran. Nyaeta nu mangrupa karya sastra deungeun atawa pangaruh ti sastra Eropa. Ciri yang kedua yaitu karya sajak itu merupakan karya sastra yang merupakan pengaruh dari sastra asing, yaitu karya sastra Eropa. Ciri sajak nu katilu nyaeta wujud ekspresi jeung rasa pangarang. Jadi sajak teh mangrupa wujud ekspresi jeung rasa nu nulisna atawa si pangarangna. Ciri sajak yang ketiga adalah melalui sajak pengarang bisa mengekspresikan rasa yang ia rasakan. Ciri nu kaopat dina sajak teh ngawengku pada bait, pada lisan, baris, jeung purwakanti. Ciri yang keempat, pada sajak itu terdiri dari bait, baris, dan juga purwakanti. Kumaha sih asupna sajak ka Tatar Sunda teh? Tah, sajak asup turja di Banda Sastra Sunda teh timimiti kira-kira tahun 1846. Bagaimana sih sajak masuk ke tanah Sunda itu? Sajak masuk dan berkembang dalam sastra Sunda kira-kira pada tahun 1946. Pangarang Sunda
anu naratas gelarna sajak teh nyaeta Kiswes. Lahirnya sajak dipelopori oleh seseorang yang bernama Kiswes. Unsur-unsur sajak. Unsur sajak teh aya 4. Unsur sajak terdiri dari 4, yaitu nu kahiji nyaeta jejer atau tema. Nu kadua aya nada, nu katilu aya rasah, jeung nu kaopat aya amanat. Unsur sajak nu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangajak kanu maca. Tah, tema dina sajak teh rupa-rupa, bisa mangrupa ngeunaan kaagamaan, kamanusaan, cinta lemah cai, atawa jeung sajabana. Unsur sajak yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyajak kepada yang membaca. Tema dalam sajak itu bisa bermacam-macam, bisa mengenai keagamaan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan sebagainya. Tah, di dieu aya salah sahiji contoh sajak anu judulna teh Tanah Sunda. Tah, sajak Tanah Sunda ieu teh nyaritakeun kaayaan tanah Sunda anu keur harengheng. Jadi bisa dicendekeun jejerna tina sajak ieu teh nyaeta ngeunaan cinta ka lemah cai. Pada sajak Tanah Sunda ini menceritakan sebuah keadaan tanah Sunda yang sedang genting. Maka bisa disimpulkan tema dari sajak tersebut mengenai cinta tanah air. Lamun urang rek maham atawa apal naon sih tema atawa jejer tina sajak eta, urang teh kudu maca atawa ngaregepkeun sajak eta nepi ka rengse. Ketika kita ingin mengetahui tema dari sajak tersebut, kita harus membaca atau mendengarkan atau memahami sajak itu dari awal sampai akhir. Unsur nu kadua teh nyaeta nada. Nada nyaeta sikap panyajak kanu maca. Tina sikap panyajak eta ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu maca. Nada yaitu sikap pengarang atau yang menulis sajak kepada yang membaca sajak. Dari sikap penyajak tersebut membuat adanya suasana yang terasa oleh pembaca. Tah, di dieu aya kutipan atawa sempalan tina sajak Tanah Sunda. Tina sempalan sajak ieu teh sikap panyajak teh hayang ngabejaan kanu maca yeuna jan Tanah Sunda endah tapi tetep henteu tentrem. Eta loba ancaman. Jadi urang salah kunu maca bisa ngarasa keung jeung ngahanjakalkeun kana kaayaan eta. Dari kutipan sajak Tanah Sunda ini, sikap penyajak ingin menyampaikan bahwa Tanah Sunda ini indah tapi tidak tentram dan juga banyak ancaman. Jadi sebagai pembaca bisa merasakan rasa takut dan ikut menyesal dengan keadaan ini. Unsur nu katilu teh nyaeta rasa. Rasa teh nyaeta anu ngajiwaan eusi sajak. Tidinya bisa kapanggih
sabada dibaca teh. Nah, dibacana teh kudu gogorowokan, digalantangkeun, dihariringkeun, atawa dilanyepan dina jero hate. Rasa itu adalah yang menjiwai isi dari sajak. Bisa ditemukan ketika kita selesai membaca sajak tersebut. Apakah dibacanya secara diteriakan, dilantangkan, disenandungkan, atau juga direnungkan di dalam hati. Di dieu aya kutipan sajak Tanah Sunda. Sajak Tanah Sunda ieu teh kudu dibacana ku cara digalantangkeun. Sabab sangkan kapanggih tur karasa kudu ngadangukeun kumaha sih keuna Tanah Sunda ieu teh. Dari kutipan sajak Tanah Sunda ini bisa kita ketahui sajak tersebut harus dibaca secara dilantangkan agar yang membaca atau yang mendengarkan bisa merasakan takutnya bagi si Tanah Sunda ini. Unsur sajak nu terakhir nyaeta amanat. Amanat teh mangrupa pesen, panyajak atau pangarang keur nu maca sajak. Amanat adalah pesan dari pengarang atau penulis sajak kepada yang membaca atau yang mendengarkan sajak.